Cece? Aya itu ya. Hampura kan ieu mah di ditu nu ngaku nabi ngaranna teh Cecep cik atuh cek urang heueuh mun dek ngaku sebagai nabi ngaran teh cing alus Ahmad Muhammad nu rada ka Arab-Araban. Lamun sholawatan oge enakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cocok henteu? Cocok henteu? Coba lamun Cecep Allahumma sholli ala sayyidina Cecep. Cocok henteu nu kitu? Kade sahur Imam Syafi'i seorang istri yang keluar dari rumah harus bagaikan hantu. Tong menor aja kudu susulumputan lamun teu jeung salaki mah. Tetapi ketika berhadapan dengan suaminya seorang istri harus cantik bagaikan ratu pan ayeuna mah tibalik. Nu ngeuleum ka abdi paribasa sok ieu Neng Nais ceramahna cing rame nya dipikir-pikir emangna kuring teh si Sule kitu. Bios abdi ceramahna digieukeun wios moal nyarekan ka abdi moal baeud moal megat di jalan moal ngomongkeun moal dibahana. Saya teh nyebut moal musuhan tah jeung mubalik teh. Lawan cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Tuh Kang tingali ketika suara adzan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah anu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya nu ngabanting, anu nakol, nu ngabanjur, aya. Alasan nama ibu teh nyaah kanu jadi budak ngarah budak na teh daek ngaos. Atuh budak na teh angkat ngengkeuy ngabandaleut arek ka mana? Arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah aya, di kobong oge aya, di bumi ustad aya barudak namah ngararaji. Tapi realita bukti menjawab inung namah balik deui ke tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyatrekeun tip parebut yang salakina inungna hayang samudra cinta, salakina hayang sepak bola, garpa bobedol remotna, salakina nyanyi, tarik sis. Ya Allah. Kade ibu ulah ari ka budak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Kupingkeun Kang ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murangkali anu soleh teu cukup ngadua. Unggal peuting ngadua nepi ka ceurik getih Robbi habli minas solihin. Percuma lamun teu dicontohan. Ibu hoyong gaduh murangkali anu soleh alim. Bapak hoyong gaduh murangkali anu soleh. Urang nah heula kedah soleh, Bu. Sabab budak mah kumaha indung bapakna. Ayeuna abdi naros ari si bapak geus soleh acan. Ari ibu geus solehah acan. Paingan budakna bedegong oge. Terus kumaha atuh Neng Nais carana supaya urang gaduh murangkali anu soleh-solehah teh? Kade Bu, kewajiban sepuh kanu janten putrana nu kahiji ayyuh sina ismahu bere nami nu sae. Sok candak nami murangkali teh tina Al-Qur'an, tina asmana Allah, tina nama Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul, mangga candak. Cek si ibu teh mohon Neng Nais, ibu mah nami murangkali teh bade sae nyandak tina Al-Qur'an. Saha ieu ibu namina? Ieu mah namina teh Cecep Dolimi. Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Asep Murtadi. Ari ieu nu istri saha ibu namina? Ieu mah namina teh Iis Saetonia.
yang ngaran budak setan aja. Kalau zaman ayeuna geus zaman teu eling teh Bu, pilari dina YouTube aya nu ngaku-ngaku sebagai nabi. Ngaranna teh Cecep. Aya di dia ngaran Cecep. Aya iya. Hampura kan ieu mah di ditu nu ngaku nabi ngaranna teh Cecep cik atuh ceuk urang heueuh mun dek ngaku sebagai nabi ngaran teh cing alus. Ahmad Muhammad nu rada ka Arab-Araban. Panamun sholawatan oge enakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cocok henteu? Cocok henteu? Coba lamun Cecep Allahumma sholli ala sayyidina Cecep. Cocok henteu nu kitu? Mangga nyandak nami murang kali tina Al-Qur'an asal kedah terang kana makna. Rasa gawaya. Komo ayeuna keur usum ngaranan budak teh dihijikeun dina ngaran inung jeung bapakna geuningan teh. Bapana Abbas, inungna Kokom anakna. Heeh. Bapana Irfan, inungna Cici anakna. Tah eta. Engke di ngaranan keluarga parabot rumah tangga. Ngan aya euceuk nu leuwih parah bapana Tata, inungna Ai anakna. Astagfirullah. Kade namian murang kali anu sah. Aya oge zaman ayeuna mah ngaranan budak teh tina ngaran bulan kelahiranana. Lahir bulan Januari di ngaranan Januar. Lahir bulan Februari di ngaranan Febrianti. Lahir bulan Maret di ngaranan Maerot. Kade cing sae. Nami abdi Nais Nurjanah cahaya surga. Katakan abdi mah rek di mana oge angger bercah. Ayeuna oge dina panggung bercah. Tinggal itu mah da paroe. Sabab ngaranna lain Nur eta teh. Abi ge caang jeung Nurdin. Halus. Jadi ibu hayang amun hayang boga budak anu cerah anu bercahaya ngaranna Nur. Bade namian murang kali nu sae bade. Jadi warisan pertama anu dibikeun ku sepuh jang putrana lain harta, lain jabatan, lain tahta, tapi nami anu sae. Nu kadua kewajiban sepuh kanggo putrana teh naon? Wa yu'allimahul kitaba, urukan Al-Qur'an. Urukan kitab Allah. Sabab lamun murang kali nepi ka bisa maca Al-Qur'an ku indung bapana diajarkeun, nepi ka bisa jampe salat, bisa tata cara salat cing bener, maka eta janten amal jariah kanggo ibu ramana. Matakan sok Bu didik murang kali teh cing leres, minimal ajarkeun teh huruf hijaiyah ka murang kali teh. Cuk si bapak ka budakna ujang ka dieu. Sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak. Mangga Pak cek budakna. Tah ujang anu kieu teh ngaranna alif. Alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna. Atuh budakna keur sakola nyekelan patlot eta teh. Kaluar ti imah ningali tiang listrik eta oge. Dan kade bapak hudang subuhna ulah kaberangan. Naon aja seri kaos nu ngarti. Ieu mah sare ti luar. Inungna bapana budakna di tengah ce. Satengah tilu budakna hudang ngahudangkeun inungna. Mah tingali itu di jero samping si bapak aya alif. Tapi segitu ece jadi bapak hudang subuhna ulah kaberang. Didik murang kali cing leres. Da kebiasaan di urang mah Bu lamun nalika ngong adan di masjid teh cek si bapak ka budakna, "Jang tuh kadenge geus adan jug gerak ka masjid." Kuduna mah kieu, ujang ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid. Kartos henteu. Ari tadi mah nitah ieu mah dibareng. Tadi mah jug ari ieu mah hai. Badai gitu badai.
Pami teu tiasa ngadidik murang kali sok lebetkeun ka pasantren titipkeun ka ajengan asongkeun ka kiai ece. Sabab zaman ayeuna teu aya tempat anu paling sae iwal ti pasantren jang budak teh. Lamun jelema hirupna jauh ti kiai jauh ti para alimil ulama maka bahaya kaituna. Naon kateranganna kieu? Falaula bi'ilmil ulama lasaran nasukal bahaim. Lamun jelema hirupna jauh ti kiai tara daek ngadangukeun papatah ti ajengan ti guru maka niscaya ibu sifatna teh bakal kawasat bakal siga hew. Naon cenah buktina neng nai sok jawabkeun ku sarerea cing kompak ece ari monyet sok dahar tara. Monyet sok minum tara. Monyet sok sare tara. Monyet sok puasa tara. Monyet sok salat tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok zakat tara. Monyet sok dikir tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara. Jelema sok nginum tara. Jelema sok puasa tara. Jelema sok salat tara. Jelema sok ngaji tara. Jelema sok zakat tara. Jelema sok dikir tara. Osok. Berarti lamun aya jelema anu hirup di alam dunia na teh ngan kur dahar minum jeung sare palebah salat tara ngaji oge puasa oge sedekah oge zakat oge zikir oge nu kitu teh tong bari ningali ka abdi siga nu emosi si Aceng. Kartos henteu Bu? Kartos henteu? Matakan urang mah cing daek babarengan ririungan jeung para alimil ulam. Tegasna mah cing dararaek ngaji. Ibu didik urang kali cing leres. Pamita tiasa sok lebetkeun kapasan. Aya murang kali ibu nu dipasantrenkeun aya. Aya nu di sakola aya. SMP aya SMP. Nu di SD aya nu di SD. Geura titah balik aja keur naon wayah kieu di SD. Cek si Ece aya. Dua cenah kewajiban sepuh kanggo murang kalihna teh. Nu katilu kewajiban orang tua jang anakna teh naon? Wa yuzawwijahu idza adraka, nikahkeun lamun mampu. Sapertos ieu sahibul hajat pada ngalaksanakeun kewajiban terakhirna kanu janten putrina nyaeta bade nikahkeun. Urang doakeun mudah-mudahan segala rupina masing lancar amin ya Allah ya robbal. Wios calik deui. Kata di tengah haja ece nungguan cai geuning can aya keneh. Beres ae. Nyimpen ieu. Teraskeun ieu teh teraskeun. Masih kiat setengah jam. Sajam kiat, 2 jam kiat, 3 jam kiat, 4 jam kiat. Masya Allah, berarti kaciri urang dia mah ahli ngawadul. Bohong 4 jam kiat lah. Katakan urang regedegen ngaosna. Dan penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Da kieu resikona ngomong jeung ahli barang hakan teh. Nuhun. Lain tadi.
didik murang kali cing leres. Pandina agama Islam mah ibu tata cara eueut oge aya. Leres henteu diatur ku baginda Rasul dicontohan carana eueut anu sae. Ibu osok tara eueut cara baginda Rasul. Sok ngajarkeun ka murang kalih tara. Osok tara. Nek kumaha murang kalina soleh-soleha atuh aja da hal anu kecil oge henteu diajarkeun. Contohan taung ku abdi. Contohan dicontohan ku abdi tapi ibu bapak hadirin sadayana ngiluan ngitung bantuan siap minum menurut Rasulullah carana 3 kali diseruput, diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Kieu contohna hitung aja bismillahirrahmanirrahim hitung atuh ce cing kompak embung balikan deui. Itu mah ngarah wareg gue meurna. Siut atuh Kang tong beja-beja. Balikan deui ce bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tah eta cara nu kahiji menurut baginda Rasul teh. Aya cara nu kadua, Bu. Cara nu kadua mah 3 kali seruputan. Masing-masing seruputan eta teh diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Contohan deui kieu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Cing kompak atuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tah kitu eta cara nu kadua. Bade nu mana ece? Nu katilu we nu disuruputkeun sadayana. Bener Kang. Nu katilu mah anu disakabehkeun sagelas teh. Kadang ibu bapak lamun keur haus sagelas teh langsung we diseepkeun teu ditilu kalikeun betul. Sok aya nu kitu. Kieu tah contona teh lamun disakalikeun mah. Tah eta contona nu disakalikeun ceuk. Ngan ulah nu kitu mah. Sabab naon ngawaris kana mangmang. Baca apal mangmang. Urang geuning lamun keur salat paribasa sok kieu. Ieu teh rakaat kahiji atawa kadua nya. Sok aya nu kitu. Sok aya nu kitu. Tah eta teh salah nginum ceuk. Matak sok ti ayeuna mah contoh akhlakna baginda Rasul tata cara minum kumaha bade dipraktekeun bade diamalkeun. Tong insyaallah lah Kang. Da biasana di urang mah insyaallah teh tara. Ibu bade ka pangaosan muhun insyaallah nyusul pan teu datang. Atak bade diamalkeun bade teraskeun nikah nama enjing pangintennya berarti ayeuna teh teu acan tiasa kumaha atuh. Padahal mah panya teh tos nikah ceuk matakan abdi moal lila ngaosna da biasana ngaos dina acara pernikahan mah tong lami teuing saurna teh sabab sabadana pangaosan aya hal nu leuwih penting dilakukan ku panganten. Ari ieu mah acan karunya hek tiris nya cenah. Pantes na oge naon? Keur tiris mah. Ciduru. Wah, enggak jawab ya mah ya. Kalem lah. Ya Allah. Ibu pantes na ge wayah kieu mah keur naon? Bobo, komo nu geus nikah mah jeung salaki nya cenah. Biasana panganten baru mah amun anyar keneh teh sok ditangkeu, bahkan ka kamar teh digendong ku salakina. Ari ece panganten bari osok kitu. Panganten bari teh singkatan bararingung. Geus henteu. Osok digendong ku salaki ka kamar. Memang leres Kak.
Dina kata nikah ibu nu pertamana hurufna teh nyaeta nun, hartosna nikmat. Bade teu nikmat kumaha atuh janten panganten mah bagaikan raja dan ratu dalam sehari, betul henteu? Betul henteu? Nu biasana meureun teh naon? Panganten teh dede. Nu biasana teh dede teh subuh-subuh mirung seuneu meureunan masak. Tingali isukan mah bakal geulis di dangdanan. Nu biasana Agus subuh-subuh teh aya keneh di masjid, tingali isukan mah geus di dandanan make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Datang Agus beserta rombongan bakal disambut ku sholawat, tingalikeun isukan cek nu sholawatan teh tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi dah. Osok itu bu, osok panganten osok disambut ku sholawat, osok disambut ku sholawat terus ngariung ngayakeun ijab qabul. Saparantosna ijab qabul disandingkeun panganten teh dina kursi pelaminan isukan teh Rayat Agus ninggali istrina bari nyanyi, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Ditemal ku teh dede teh, cek teh dede, lirikan matamu menyentuh hati. Torojol teh bagian parasmanan manggul sangu, tak gendong kemana-mana. Datang teh tukang paket, tok tok tok, tah oblah dia mah ahli TikTok kabeh sih kan. Nikmat janten pangan teh. Bahkan aya kosidahan oge nyebunya. Nah tadi kosidahan masya Allah suantana sok sanaos tos ibu-ibu, tos sepuh dibandingkan jeung abdi mah, tapi suantana luar biasa. Alhamdulillah. Aya kosidahan kieu. Duhai senangnya pengantin baru. Sok aja mundek ngabantuan kabeh. Sok. Duhai senangnya pengantin baru. Mantap. Tuluikeun, duduk bersanding bersenda gurau. Aku mau ece we lah. Duhai senangnya pengantin baru. Ai belah dieu mah enakeun lalala teh. Urang dieu masih gak diriwah. Komo dinu poek masih bapak-bapak. Katakan abdi mah sok haream nanya ka bapak-bapak teh Kang, pika keungeun sorana. Komo cicing dinu poek mah ditaros ku abdi Pak damang. Duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpuh bagaikan bidadari. Jelas gitu sih aku. Ibu nikmat jantan panganten anyar. Bapak nikmat jantan panganten anyar Pak.
Da beda ece panganten anyar jeung panganten bari mah. Kerja di panganten anyar ibu hayang hitut ge di kekempit daerah. Nah ari geus jadi panganten bari teh hayang hitut ge ngahaja hareupeun salaki teh berat-berat brot. Hek si ece mah geus ngadahar jengkol atuh nyegah. Nikmat janten panganten baru. Sesuai sinareng hurufna nu awal nun hartosna nikmat, nu kadua aya kaf hartosna karohah pika ngewaeun pika sebeleun. Da saurna mah resep ningali panganten, resep ningali istri soteh keur panganten anyar. Ningali pamajikan teh kumaha we ayo ting-ting. Nikita Willy, Prilly latu kondisina saking ku geulis-geulisna pamajikan teh keur panganten anyar mah. Nah ari geus 1 tahun 2 tahun geus boga budak bari jeung gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we buntelan kasur. Cek si bapak teh. Eta nu dinamian karoha. Keur panganten anyar mah duit masih kene loba tinu ngamplok. Karakter pamajikan, karakter salaki can kapanggih ku masing-masing, matakan tenang panganten anyar mah. Nah geus kaituna mulai katingali sifat-sifat asli pasangan teh. Eta nu dinamian karohah pika ngewan pika sebeleun. Ayeuna nu katilu dina nikah aya hak di dieu hartosna aya 2. Kahiji lamun mayunan pika ngewaeunana lulus maka hakna teh berarti hasanah. Keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu didasaran make rasa cinta jeung kasih sayang. Tapi nu kadua lamun mayunan karohah pika ngewaeunana henteu lulus maka hakna teh berarti hazanah ibu, keluarga anu awet tapi rajet nyaeta keluarga anu didasaran make rasa emosi egois sarta hawa nafsu. Nauzubillah tsumma nauzu. Mudah-mudahan urang doakeun ya calon panganten enjing waktosna pernikahan masing dijantenkeun suami istri anu sakinah mawaddah warahmah amin. Keluargana masing bahagia dunia sinareng akhirat amin. Oke masing tiasa sasarengan istiqomah dina ibadah ka Gusti. Nah tadi aramina telat kan. Ayeuna timbul pertarosan neng nai saha nu kudu nikah teh. Saha bu nu kudu nikah? Akang saha nu kudu nikah teh Kang? Neng Nais nikeukeun eta Neng Nais. Ya ge datang ka dieu teh sugan we bari milarian. Sugan aya nu herang eueuh rarumah. Saha nu kudu nikah walanana pidau Rasul ya ma'asar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek gerani. Atau pemuda ngan saukur rambut gondrong hobina nongkrong mah tang wakan nikah. Puasa heula we puasa.